الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا wallahu a'lamu bimuradihi. Tegese waktu di badalun min yaumin yaiku dadi badal saking lapad yauma min yauma saking lapad antum mutawazziquna kang anak bil udwati dunya iku tetep ing dalem pinggir wadi kang parak al-qurba tegese kang parak minal madinah saking madinah wa huwa lam yatawi'ud bidhamil aini kututub kalawan dan bemakan aini wa kasdihalan dan kasakeun aini janibul wadi yaiku janibul wadi pinggir lembah wa lam utawi kufar bil udwatil quswa kang adoh al-puda minat tegese kang adoh minha saking Madinah minha saking Madinah warabbulan mutayan tanan ilahi tegese tanan kaimu nabi makan ini ku kang ana gabe dalam iku tetep dalam panggon asfalaga lewi asor minggu saking sira kabeh bimayalil bahra saking barang kagiri-girinya ma al bahra ing laut walau tawadum lamun silih janjian sira kabeh antum tegese sira kabeh wa nafirullah golongan kufar lil qitali kada perang lakhtalatu maka yakti perbuatan saragabe fil mi'adi ing dalam janji walakin lan tetapi ni jama'akum bighairi mi'ad ngumpulkeun ya Allah kum ing saragabe kalawan orana janji liyaqdi Allah dari penyentan kani saballahu amrun kana mafulain perkara kang ana ya amrun mafulan iku kang den pigawe bi ilmihi dalam ilmu Allah wa huwa lam tawi amrun kana mafulan nasul islami iku den tulungi Islam mahikul kufri lan ngalbur ing kufur fa'ala dzalik bigawe ya Allah zalika ing mangkono amrun kana maful liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah
wa innallaha lasami'un alim. Allahu a'lamu bimuradil ahli kadarapan yatang ngarusak ya pur tegasa kufur man halaka sapawang kang rusak yang manang bayinatin saking nyata ibadah hujatullah watin tegasa ing dalam sausana hujah kang la yarqamat alaihi kang tapi ya hujah ing atase man wahya lan utawi ya hujah nasrul mukminin iku den tulungi wong kang mukmin kabeh makilatihim subantane kidi ke mukminin alal jaisil katir ingat dase balad tentara kang akeh wayah ya lan nguripakeun lan urip yo minut tegese ngimankeun man hayya sapa wong kang urip ya man an bainatin saking nyata wa innallaha laning satuhun Allah iku yakti kang maha ngarungu alimun tur kang maha uninga alimun tur kang maha uninga. Ngajelaskeun tentang kejadian perang Badar anu dina perang Badar teh sangat jadi sejarah sampai ka ayeuna. Kristiani Yahudi selalu melihat kejadian Badar. Di samping Badar ge Uhud sarua Hunain jeung sajabana kejadian peperangan Kangjeng Nabi teh ditaliti ku para Yahudi jeung para Nasrani. Aya naon di perang Badar sehingga peperangan begitu dahsyat dimenangkeun ku mukmin. Aya naon di Uhud kecanggihan tentara Islam anu sakitu hebatna tetapi aya dina kekalahan. Yahudi jeung Nasrani naliti ternyata teu leuwih di urusan keyakinan jeung urusan dunia. Ketika mukminin boga keyakinan anu optimal tanpa melalui kuantitas anu loba lantaran geus berkualitas saeutik tapi patri kalang kabur kucar kacir musuh ujiana dengan penuh keyakinan. Tetapi lamun geus kecenderungan hatina kana dunia sehebat apapun segagah apapun sahebat daun bae lamun geus condong kana dunia geus urusan berjuang maka jeung kukuba selesai wassalam. Geus pokona asal urusan dunia we geus beres moal aya kemenangan ka jeung kukuba. Elosok dicaritakeun ku para pendakwah teh dina dongeng aya hiji tangkal kayu disembah ku musyrikin teh berkeyakinan bahwa eta tangkal kayu penuh ku karamat. Tidinya teh jinna geus lain lalagaan geus lain jin sambarangan tama jinna geus jin anu proporsional. Jegot lagi geus ngangsar ka handap ka jinna. Marah jelema ditaroelan kita nyembah kadinya atuh lain saeutik lantaran loba anu hasil maksud gara-gara nyembah kana tangkal kayu eta. Jo aya hiji kiai goblok meureunana cek mah meureunana tangkal kayu teh dianggap pangeran tolol. Ujada dianggap eta tangkal kayu teh berkaramat goblok pangeran Allah sorangan tandangnya sorangan tuar paing sia kajen ku kumaha ge nyasarkeun sia ngiprat bae sorangan bae di tengah jalan kan dihadang hadang aing sia ini ka mana ya kiai hidup luar tangkal emang kunaon mantap dituar disembah ku jelema teu beres kajen ku kumaha ge aing meragaji bawa kampak bawa. Waduh
setan anu bangsa setan amatir makan bebenya kan itu. Waduh, lapor cek setan naon sia tagal gayu udah gituar bisa kiai lawan atuh geus teu kuat aduh babacana panas maca naon nya na nyaho ku nyamke nyumbaja panas teu kuat kula we ternyata kan nurunkeun panglima setan turun atuh panglima ya panglima setan panglima berkat ya panglima macam-macam panglima tuh Ki di kamana ya sekarang naik entah bisa dua ulun kana dihadang ku panglima setan galot sia jeung aing ka Allah ajan ku kumange moal beres takal kayu mun teu paing dituang. Oh galungan setan nu mana bae eleh ku baca subhanallah doang ge ngarang itu ngalah keteu setan dijotos goblok baca hamim ain sin ke batu setan geus kabur jotos eleh kabeh untuk ngalangan aing mah ka Allah pas dek dira gaji datang deh naon sih susah coba ularan kieu bae ulah waka ditua bersih hawa nafsu ih oge nya setan tasawuf itu setan iya bawa nafsu gak nyala kuari mah balik bae naon sih kira balik aing geus kadong luar ulangan lalaunan tuar mah tuar bae ngan balik bae jang pengamanan nah ieu sapoe ke bakal dibere 2 dinar emas geus pokona menjauh aya dihandapeun kasur unggal bae deuleu mun eueuh bisa ka dia deui mun aya eta terus berarti eksis bedas ya iya coba laksanakeun oke geus samus kitu mah nah iki gol kartolol balik jalan kayu bener isuk 2 dinar ya isuk KSD 2 dinar ya tilu penting berturut-turut 2 dinar cekana ngipas sih wakos dia waduh teu kudu dagang dengan perjuangan anu optimal Masya Allah hasilnya optimal kembali juga wah ya si kiai hari ke-4 hari ke-5 goblok beureun sia curigang tuar deui ku aja langsung nyana mawa kampak deh ya tuh dihadang usababaraha setan minggir sia sakali luar mah geus atuh turun deui panglimana ka dieu galungan deui kekep jana gelut dipapatkeun babacaan geus puguh hiji nasor dipapatkeun karasana hiji pripai jeung haji rapei dipapatkeun ku nyana karasana berbagai hizib dibaca setan masih kene nang tangan kene bae malah kacekek kiaina ku setan di kieu hayo sia geura pabacaan oh suka budah-budah akhirnya lamun teu setana kekeluargaan mah dibunuh ngan setan boga kekeluargaan artina gitu aya kadedeh jeung kanya lair tali ayisan setan makan kursi itu nama balik dengan penuh kekalahan meme balik teh ditanya ku kiai aing maneh teh kapan lain nu galungan jeung aing teh heula teh bener aing teh lama sia ku aing sakali ge ku aing sia ngacengkang babacana aing karasa ku sia panas mada tinjuan aing teu bisa ditangkis kapan ku sia ngagoler aing mun teu karunya mapan ku aing sia di gol tapi kos sia ku ari ngamenangkeun aing non dia latar belakang
Kiai Kiai berjuang dek mayahan tangkal kayu dianggap pangeran teh ikhlas lillahi ta'ala penuh keyakinan nu dideuleu atuh kami leku Kiai boro-boro kami gelut sabenerna mandeuleu beungeut Kiai kami teh geus sieun jasa lantaran tina babacana ge karasa ku kami bodas luar biasa apa hari nu ieu mah lotikna lain pinuh ku keyakinan jeung ikhlas lantaran neuleuh di hadapan kasur geus 2 poe ieu bener oge nya naon tuntutan nu pertama mah yakin jeung ikhlas nu kadua mah goblok si setan ngabohong sia kaing tuar deui sia kuai motif nu kadua mah tuntutanna dunia dulu Numantak kejadian naon bae urang perang di zaman tahun 45 penuh ku keyakinan jeung kailas menang urang kejadian duma demo ge lamun pinuh ku keyakinan jeung ikhlas menang kajenting ku kumaha ge tapi lamun muatan-muatanana henteu ikhlas jeung teu yakin dunia eleh kajen ku kumaha eleh lain setik jelema anu gararaga tapi setengah mah teu ikhlas jeung teu yakin urusanana dunia. Nah, ieu perang Badar teh ya. Satu peperangan anu luar biasa ditalitis terus sampai ke akhir dunia. Datangkan de kiamat ditaliti bae terus. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, kepemimpinan berganti kepemimpinan terus baik. Mekahna tetap eta jelemana ganti Madinahna tetap eta jelemana ganti koti Indonesia kuari tanahna ibu pertiwi Indonesia baik tapi pemimpin ganti jelemana ganti dengan pergantian personil manusia bakal berbeda zaman Pak Harto seperti kos curang melalui Orde Baru ganti deui nu kadua seperti eta ganti nu katilu seperti eta kaopat seperti eta kalima kuari seperti kieu ieu keur carita Badar Kangjeng Nabi dengan personil nu saeutik berangkat untuk menghadang ontan-ontan nu dipimpin ku Abu Sufyan pedagang anu didinya bakal dihadang ku tentara mukmin sekedar penghadangan balad naon gitu ontan-ontan dagang geus persiapan perang getan teu aya jelema dagekan ngan saeutikan sapira deuk ngahadang rombongan pedagang sementara kadenge ku orang Mekah Abu Jahal beserta rekan-rekan lain bahwa Muhammad teh ieu kuari neuk megatkeun urusan perdagangan antara Mekah Suriah lamun kuari kahadang ku rombongan Muhammad Mekah apa yang terjadi cek Abu Jahal sebab perekonomian terletak pada pundak Abu Sufyan kelanjutan dan kelangsungan kemajuan Makkah sementara kuari rombongan Abu Sufyan teh dihadang ke rombongan Muhammad gas seluruh personil Mekah tidak terkecuali sahabat berangan Muhammad Kangjeng Nabi mah deuk ngahadang sekadar balad pedagang tapi Abu Jahal mah hendak merangan Muhammad Kangjeng Nabi datang cicing di deket Madinah ngarana Udwati Dunya pinggir lembah anu deket ke Madinah tidak terlalu jauh tapi rombongan Abu Jahal dengan rombongan nu terdidik terlatih dengan amunisi anu kumplit luar biasa dibantu jeung awewe wanita cicing di Udwatil Quswa jauh ke Madinah
sementara rakbu rombongan dagang lewat laut pinggir laut. Perbedaan Kangjeng di Madinah deket ke Madinah, iya rombongan Abu Jahal jauh ke Madinah. Di sementara pedagang mah lewat laut ke dia pinggir laut. Kangjeng Nabi mangan sakadar hae sababaraha personil, kemudian teu dilengkapi ku senjata anu sakumaha mistina jahitaya maksud peperangan. Tapi ternyata Abu Jahal mah ngayakeun peperangan, ngajakan perang. Padahal mah rombongan Kangjeng Nabi mangan sakadar neuk ngahadang pedagang. Ketika diajakan perang ku Abu Jahal, tidinya para sahabat teh mikir ngenogoan instruksi ti Kangjeng Nabi. Kadengena dahsyat anu luar biasa rombongan Abu Jahal. Di samping tentara-tentara anu geus terlatih amunisi anu cukup, oge nyana dicicingkeun di tempat anu subur cai. Sementara rombongan Kangjeng Nabi mah di udwatid dunya cai ge harares. Rombongan pedagang lewat lain kadinya teu kahadang. Ketika ditantangkan ku Abu Jahal perang, Kangjeng Nabi pun ngajak ka Gusti Allah, apa mesti perang? Lantaran teu aya maksud perang. Tapi Allah ngainstruksikeun lawan. Masya Allah kan. Begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ke para sahabat, wahai para sahabat, adu tatadina urang deuk kahadang para pedagang, tetapi rombongan Abu Jahal di Mekah geus leucur untuk berhadapan jeung urang. Ditanya ku para sahabat, kira-kira ya sabaraha jareta? Sekitar 1000 leuwih. Aya rombongan urang ngan sakadar 300 leuwih. Muhammad, ulah Muhammad lawan. Sahabat gararieu lawan. Ai urang senjatana di lawan. Teu meunang ngomong. Kiai lapan perang teh make senjata lawan. Ayo urang panggilan saya tikan saeutik ari lawan. Eta sahabat tidak ngalawan kos itu lain mundur. Udang kamu siap. Apapun yang terjadi pokoknya maka jeung hukuman orang siap. Nyana lobaan urang saya tikan siap. Nyana maka perlengkapan senjata urang teh siap. Nyana amunisi da loba urang mah kalaparan siap. Pokoknya pantang mundur, langsung berangkat. Bayangkeun konfirmasi jang perang tadi. Persiapan, tetapi perang lanjut. Cek Kangjeng berangkatlah nu mantak kamari dijelaskeun. Wa ma in kuntum amantum wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dina poean adu hareupan dua rombongan mukminin anu saeutikan tur tadi dilengkapi ku alat persenjataan anu optimal. Rombongan kafir anu lobahan tur dilengkapi ku persenjataan berikut amunisi anu lain. Tapi terus belakang. Ingat Muhammad, cek Gusti Allah kejadian tersebut. Yes, ketika antum bila udwati dunya aya di pinggir lembah nu deukeut ka Madinah. Wahum kufar rombongan Abu Jahal teh bila udwatil uswa aya di pinggir lembah nu jauh ka Madinah. Sementara warakbu balad pedagang, ontan pedagang berbeda jalan. Asfala minkum aya di bagian handap sebabnya lewat pinggir laut. Tetapi Allah ngajadikeun perang. Walau tawatum lamun dikira-kirakeun anjeun teh heulananan masih nikeun perang
di waktu-waktu anu ditentukeun jeung personil-personil nu ditantukeun aya pas ini dek peperangan antara rombongan Kangjeng Nabi jeung rombongan Abu Jahal mukminin jeung kafirin teh niscaya laktalatum fil mi'ad aya perbedaan dina perjanjian sebab melalui perhitungan-perhitungan andai kata aya perjanjian peperangan saat eta meureunana make perhitungan-perhitungan di antara perhitungan anak keheula meureunana cak mukminin lantarannya nama lobaan urang saeutikar keheula ai kudu perang mah lantaran urang kudu persiapan nya nama aya keheula urang kudu perang mah lantaran urang mah can terdidiknya nama geus meureun urang dek bunuh diri andai kata aya perjanjian pasti bakal aya perbedaan dina perjanjian untuk ngalangsungkeun peperangan walakin yaqdiyallahu amran kana maf'ula tetapi dengan tidak ada perjanjian tapi dilanjutkan peperangan tujuanana Allah dek ngalaksanakeun sesuatu urusan anu ku Allah endek dipigawe anu urang kanyaho makhluk kanyaho ieu mah urusan Allah mana mukminin walaupun saeutik ditinggalikeun ku Gusti Allah kahebatan mukminin sehingga dek ditulungan ku Gusti Allah dek dimenang kapirin sakitu lobana dek ditinggalikeun ku Gusti Allah mengpeekna kapirin walaupun berbagai persiapan anu terlatih jeung sajabana dek dideulekeun ku Gusti Allah kahinaan kafir dek dielehkeun tah eta maksudna numantak kejadian-kejadian segala rupa ge lain perang bae urang kan teu nyaho lolobana mah urang di luar rencana urang bobogohan jeung hiji awewe anu kurang dipake karesep dipake ka cinta beuy bobogohan teh geus main cintrong-cintrongan teh geus sataun leuwih bahasa aing cinta ka dia bahasa aku cinta padamu I love you manggus poharaja ti ditu ge males lain lalagaan tapi ternyata anu direncanakeun teh jadi lantaran dikawinkeun ku kolotna aita tadi nama anu tadina dipinang-pinang ku jana mah tumeureun pilihan sorangan ieu putih aya di kabogohna lenggih aya di kabogohna campernik aya di kabogohna geus lah karana ge pilihan sorangan asana beureunanan sadunya panggeulis tangan si eta doang tapi barang dikawinkan ku kolot masya Allah gendut aya di nyana hideung aya di nyana neuleuh beungeut nanti masya Allah sugan aya naik amper teh tapi kulantaran cak kolotnya sing nurut sia ka kolot moal pati-pati metakeun sia lamun lain perhitungan kolot nurut pikiranna sia nurut ka kolot orenganan kolot teh boga hutang mun dikawinkeun bebas berarti budak jadi tumbal masalah gitu aya rahasia masya Allah geus bangun nama atuh teu bogoh ieu ngaranna ge api lain bae ya kabeladi reuneuh biasa ditanya cenah teu bogoh pan reuneuh bomong urusan reuneuh lain deui urusan bogoh lain deui urusan reuneuh lain deui ku ari sabaraha 5 cenah sih teu bogoh ulah ngomong tapi pinuh ku rahasia terjata warga dan barang ditilik-tilik mah masya Allah karim lamun cacak-cacak kawin jeung dipake ka bogoh kumanehanna geus moal bisa ibadah lantaran berenganan gede karesep teu meunang ditinggalkeun jeung embung ninggalkeun anak diondang ngariumbung lantaran pinuh ku karempan jageulis di mana lelempangan ngabeakeun duit ya bogoh teh ya segala rupa teh geus main hati bae makan hati teu meunang salah saeutik nah barang boga pamajikan nu ieu masyaallah dek di majelis bae ge teu ditatanyakeun dek di masjid bae teu ditatanyakeun dek kumaha ge teu ditatanyakeun lantaran aya pinuku kabebasan hirup teh ya barang ditanya teh emang sia teh ka mana teu melang ka pamajikan henteu nu antep teu melang sanudaekeun tah nina ngagahan ngaji tentrem jeung masyarakat tentrem eta rahasiana mah horenganan nu mantep diadukeun ku kolot
ia bakal jadi ketentraman jiwa. Orang teu nyaho eta. Teu nyaho teh rahasia Allah teh kos kitu. Nah ieu ge goreganan rahasiana liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah dek ngajadikeun sesuatu perkara nu ku Allah dek dipigawe. Yakni mukminin walaupun setik dek dimenangkeun dek ditulung. Kafir walaupun loba jeung terlatih dek dielehkeun. Urusanana urusan Gusti Allah. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Tujuan Gusti Allah teh dek nembongkeun kakufuran jelema anu kufur dengan nyata. Kakufuran jelema anu kufur dek nyata terus dek dialehkeun ku Gusti Allah. Jeung deui kahirupan mukmin anu nyata-nyata hirupna dek dinyatakeun ku Gusti Allah. Mukminin anu saeutik dek ditembongkeun kalawan jelas keimananana, keyakinanana, tur keikhlasanana sehingga menang. Kafir dek dijelaskeun kakafiranana anu pinuh ku kasieun, pinuh ku tipuan, pinuh kakaduhungan dirina walaupun loba dek ditembongkeun kapajrihanana, kabodohanana, kaboranganana jeung kakaduhunganana. Loba ku lobana, terdidik ku terdidik da eleh. Contoh setiap orang berangkat gayakeun perjuangan contoh Badar. Mentak cinta ahli Badar, cinta Nabi, cinta Allah. Ayalah sholawatna, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa ahlil badri. Ya Allah, masya Allah, sholawat Badar. Iyalah ku Allah dek ditembongkeun nyata. Jadilah peperangan anu dahsyat. Kafir nu sakitu loba, mukmin nu sakitu saeutik. Kafir nu sakitu terlatih, mukmin anu teu pernah dilatih. Kafir nu sakitu garagahna lantaran pinuh ku persiapan amunisi. Mukmin anu sakitu lalaparna. Tetapi pitulung Allah, masya Allah, pedang cabut memeh ditebaskeun geus da goler tinggal. Selalu seperti itu. Dia suara-suara kuda anu di luar kuda-kuda zahir. Aya sosok-sosok manusia anu di luar sosok manusia biasa. Ternyata dibantu ku para malaikat. Padahal Allah mah teu kudu make bantuan-bantuan kos kitu ngan geus jadi sunnatullah supaya nyata, supaya jelas. Dibantulah ku para malaikat, tumbanglah kafir. Sejarah Badar dikaji ku para Yahudi. Ketika mukmin masih eksis keyakinanana, Yahudi teu pernah daek nyerah. Ketika mukmin eksis keyakinanana, Nasrani teu pernah daek nyerah. Nu mantap, Nasrani kuari daekeun ka urang nyerah melalui berbagai cara. Sebab kiai-kiai nalale daek dibere. Asal kiai-kiai geus laleh bae ge atuh. Di partai lain ulah partaina tapi ulah sogokanana. Di negara lain ulah nagarana tapi ulah daek sogokanana. Di organisasi lain ulah organisasina jata perkumpulan anu penting jeung kudu lantaran syudu ba'duhu ba'don. Tanpa aya partai cilaka, tanpa aya organisasi cilaka. Bahayana horenganan neangan dahareun di partai. Nu bahayana neangan amunisi di organisasi. Iya nu bahayana. Ketika lillahi ta'ala orang di partai atau bagus, ketika lillahi ta'ala orang di organisasi sangat hebat. Ketika orang dedeketan jeung bupati, jeung gubernur, jeung presiden, tetapi orang niat lillahi ta'ala jam kesehatan nyana hebat. Tetapi lamun urangan sakadar menengadahkan tangan. Dek menta aing mah ka presiden teh, dek menta aing mah ka bupati, ka gubernur teh. Nah, iya nu geus ieu.
nyin leeh agama Kristen teh nu hendak wani ka urang gunaon lantaran contoh Ahok datang ke Jakarta kiai dibareulikeun ku nyana selama kiai nedek dibeli atuh seserian si Ahok awal kuat Jakarta dibeli kabeh 90% kiai kan kabeli kabeh bergerak teh hararese nu matak nu bergerak teh kabari nu can kabere teh ki podi ieu mun kabere mah moalna nage lantaran can kabere jeung teu dibere deui jeung nu mere atuh geus menang eta kos kitu eta tapi lamun geus kabere aduh mana geus kabere mah moal bisa kuari dalam rangka pemilu yang akan datang BHT Haritanu kunjungan ke berbagai pondok pesantren sumbang 1M cium tangan kiaina ku bego bin tolol bin goblok hayu terus berbagai kan punyana teh geus kataker horekos kitu ke hayangna gampang hayang naon deui sia pondok hayang naon deui sia majelis hayang naon deui siak teker ditundukeun sabenerna dengan melalui pondok pesantren majelis salim korenganan nyana deuk langsungkeun budayanya agamanya teu karasa eta ku kiai selama kiai tujuanna eta hancur agama mah nah iya ditilik kekuatan mukmin teh lantaran ditilik naon ieu kehebatan anak keyakinan unsur-unsur jawi sabakatul hitri berge kuat Islam sejarahna di Indonesia teh kiai milu di partai teh lain goreng anu engkeuy-engkeuyan jeung Golkar baheula zaman Pak Harto teh pondokna dibangun nu tadina mengpelehe ku ari dibangun jadi 2 tingkat tapi haju ku ari santrina beda santrina teh jadi kotok negeri hancur majelis anu tadina sederhana pinuh ku jamaah nyaritakeun tentang ubudiyah muamalah dan selanjutnya dina kesederhanaan teh hebat tapi begitu masuk Golkar sumbang ku Golkar megah luar biasa kedarekeun ngaji sebab karasana ku jamaah teh hangru kamari ka usim Golkar ku usim PDI sarua bae sumbang ku PDI hebatkeun atuh teu bisa teteg di majelis teh lantaran aya tandukan gulak-gilak bae ya kiai ge lain ulah dimui tapi perjuangan dimuina lillah apakah ia karena dunia selama karena dunia mal bisa aya anu endek ngabangun gereja muih tanda tangan goblok kumaha terus itu perjuangan anu mana iya ieu perjuangan aja da kawi mah teh mangkos di negara mah dataran anu neraka jahanam perjuangan tah tu kiai cenah kiai mah di NU cenah Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama mek iya teh lain Nahdlatul Ulama anu jore nu ngajalankeun anak sosial keagamaan nama ayo berangkat bae tapi kan ieu nu dimaksudna selama ieu nu dimaksudna mengpelehe NU tinggalin urang mengharapkan NU bangkit kembali sebab eta wadah urang ketika aya Syiah NU nu ngalawan ketika aya Wahabi NU nu ngalawan ketika Muhammadiyah NU nu ngalawan Persib NU nu ngalawan jeung Persita tapi kan bahala tuh dia nu ngalawan teh lain NU malah orang-orang di luar NU nu ngalawan Syiah teu kudu disebutkeun ku kula seorang manusia nu handal alhamdulillah nu ngalawan Wahabi kiai anu handal di luar NU lantaran geus teu bisa ngomong cau kiai tuh cacak-cacak di
gadis hati gus gitu tuh mau di partai. Henteu ai kabeh mah aya bae hiji dua. Ngan di deuleu tapakna mana berjuang teh kan di deuleu teh tapakna lain asal berjuang. Ibadah teh anu di deuleu teh tapak ibadahna mana ulah asal ibadah. Nah, iyalah ketika unsurna dunia suara harapan kajian kumaha perang eleh urang kuari makin siut bae ka belah dieuna ele-ele kusabana Atuh urang maksudna deket jeung presiden hayang dibere. deket jeung gubernur hayang dibere, deket jeung bupati hayang dibere, deket jeung camat hayang dibere, lain ulah ngadeukeutan ya ieu teh negara urang, janu jadi bupati na ge dulur urang, tetangga urang, ayo bersama-sama ngan ulah hayang duniana, urang bangkit, tegakkeun bangsa negara jeung agama di ibu pertiwi urang tanpa hayang minang pamerena tah neangan kos kitu hese. Neangan kos kitu barang kamari mah jangan naik motor kuari barang dedeketan jadi Avanza. Avanza alhamdulillah cenah kieu barokah. Barokah itu tanpet. Ya Allah, salah ngagunakeun barokah teh budak. Iyalah peperangan anu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim tanpa aya konfirmasi, tanpa aya perjanjian. Nu andai kata aya konfirmasi jeung perjanjian heula antara kedua belah pihak rombongan kufar Abu Jahal jeung mukminin rombongan Kangjeng Nabi, lakhtalatum fil mi'ad, lakhtalatum niscaya aya perbedaan lantaran loba ketimpangan yang perbedaan, tetapi ku Gusti Allah langsung berangkat perang yaqdiyallahu amran kana mas'ul. Sakabehna ge sabenerna mah ieu urang teh kapan geus aya tulisan di Lauhil Mahfuz azali ngan urang teh kadang-kadang kapan pohoan kana aturan Gusti Allah. Padahal lagi selesai ku Gusti Allah diatur dina azali. Eueuh hiji perkara anu dilaksanakeun ku urang kuari, eueuh hiji perkara anu kajadian kuari di alam dunia, eueuh hiji perkara naon bae ieu di luar tulisan di Lauhil Mahfuz anu kaluar tina catatan Gusti Allah geus beres. Cuman urang kan pohohan Gusti Allah teh ngayakeun dunia geus dicatat ku Gusti Allah datang ke tahun sabaraha ngan urang teh dibere nyaho kajadian pertahun-pertahunanna presiden-presidenna jeung raja-rajana nu bakal jadi presiden teh si eta keganti si eta keganti si eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz. Sagala rupa ge bakal kajadian-kajadian nu geus kajadian jelas kamari geus aya tulisanana. Zaman kamari urang perjuangan tahun 45 ngalawan Belanda ngalawan Nippon geus aya tulisanana kabelah dieuna teh ngalawan gedoran-gedoran Cina geus aya tulisanana diganti ku urang lantaran merdeka ku presiden urang terus 5 tahun tentrem adem ayem setelah 5 tahun kabelah dieuna mus mulai goyang-goyang deui terus ganti dengan berbagai macam-macam timbul PKI na timbul segala rupana urang lamun henteu maca jalur politikna kaget ketika urang maca jalur politikna aya PKI teh ya Pak Bung Karno aya naon ieu mencuat di dunia dan lain sebagainya urang geus kanyahoan urang makan nyahona sejarah teh lain ti maca tapi ti ceuli kolot urang ngabejaan kieu Bung Karno teh kieu Bung Hatta teh nyaho teh teu pernah maca sejarah tetapi ngadenge langsung tetapi kan akurat terus kabelah dina kieu makin ciut baheula nu jadi gubernur kiai nu jadi bupati kiai sogera unggal kabupaten Jawa Timur jadi gubernur kiai bupatina kiai Jawa Tengah gubernur kiai bupatina kiai terus datang ke Jawa Barat kiai kabeh sehingga terteralah jalan kiai anu mulai terus diopenan di negara teh ku kiai mah terame lantaran banyak di pendopo pengajian pendopo mah lain pengajian nangingong ganti mulai kuari geus terasih kiai teh geus terasih kiai geus terasih
geus ulah aya kiaian sebenarnya di DPR geus ulah aya kiai nu calon bupati ulah aya geus ulah aya geus kiai mah maningan di dari itu bae tuh di masjid di mushola geus kali tuh ngariung tah nu paeh bagian kiai politik bagian kami geus kos kitu teh geus nyana bagian nyana teu beres negara ditinggalkeun ku kiai teu beres negara teh nu kadenge ku urang ku ceuli urang korupsi aju geus korupsi aya deui KPK tangkap geus ditangkap diadili lolos heran aing mah eta kitu gede da sabaraha triliun adili tegese diali lolos di kumaha ieu hukum atuh sabodo jagakeun emang kos kitu di Indonesia mah anu maling HP irungna pindah nu maling HP irung pindah atuh datang ka nyungir ka luhur geus mah dihantem ku polisi disiksa ku polisi sekedar HP ai si eta triliunan ku ari geus ongkang-ongkang deui bae di Indonesia nyanggakeun sadaya-daya atuh jakos kar itu kaayaanan nu kurang kadenge geus sabaraha jelema anu triliunan anu miliaran kode araran teh atuh nyanggakeun sadaya-daya urang baja urang sapira rakyat tapi nu maling sapeda datang ka anak pamajikanana teh nyaho kuburanana datang ka kuai ndek kumaha di Indonesia kos karena itu ya Allah ya Karim jadi DPR karena itu menjadi pengurusnya karena itu KPK tinggal KPK bae nyanggakeun sadaya-daya kos kitu kaayaan Indonesia ayeuna serangan Yahudi anu terus bae serangan Nasrani terus bae waliun nya kiaina daekeun disongok eta kos kitu eta iya Allah ya Rabb geus teu deui sejarah Badar teu deui sejarah Uhud teu deui kunaon Uhud sampaikeun ka akalah lain dijadikeun contoh tapi ku urang malah hayu dilaksanakeun kagorengan kaeban kacacadan ieu lah cilaka selama kos kitu cilaka ka jeung hukum agenda urang neangan kuari jelema nu lurus berkeyakinan ka Gusti Allah tanpa hayang dibere ku pemerintah tanpa hayang dibere disumbang usaha bae jana berdedikasi penuh keyakinan ka Allah ngarak urang ngeunaheun nuturkeun bersalila orang kuliah peliem atuh geunah diana teu geunah di urang wayah dia mau babarengan wayah beli mobilnya na sorangan naon eta kos karena itu atuh tah ieu urang geus kos karena itu nu diomongkeun rakyat demi rakyat toreng ka ditu mah jang beuteungna sorangan ngailah dek di mana urang kuari nempo jelema anu pinuh ku kayakin lain eueuh asa ka disalahkan itu salah we ngan balikeun deui horenganan geus diatur ku Gusti Allah Allah Maha Ngaruh Allah Maha Uningan urang mah sakadar dipaenkeun sakumaha layangan atawa wayang ketika dikaluarkeun ku dalang dikaluarkeun dipaenkeun ku dalang dipaenkeun atuh urang mah atuh peranan deuk saha ieu apakah Arjuna apakah Gatot Kaca ai sia eta mah beureun si sami haji ieu nah atuh beureun bagus bae meureunanannya ngan ai gegedena mah si eta mah si Dorna teh ya kos kitulah cerita wayang atuh sarua Gusti Allah geus keluar berangkat si keluar nah di saat tengah-tengah kangjeng Nabi kangjeng lah anu berjuang di zaman sahabat Sida Abu Bakar lah Amirul Mukminin zaman sinamat terus sampai ke ayeuna zaman Wali Songo sok berjuang maneh di zaman ayeuna nu berjuang anu neko nu berjuang tetep bae berjuang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu sebuah kejadian oreganan Gusti Allah teh erek liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa innallaha lasami'un 'alim wallahu a'lamu bimaraisaina Gusti Allah yakin maha ngarung alimun tur maha uninga talukna kapan taluk inkisyaf ilmu Allah mah tupan lain lalagan nyaho henteu kana sakabehna teh kumaha wajibat jaizat mustahilat kauning aku Gusti Allah
zat Allah kauninga ku Gusti Allah Allah apalin Allah uningakeun ka zat Allah sifat Allah kauninga ku Gusti Allah Allah teh maha uninga kana sifat Gusti Allah nu wajib kajahoan ku Gusti Allah ilmu Allah nembus kana nu wajib anu mustahilat seluruh makhluk-makhluk Allah kajahoan ti mimiti langit jeung bumi na eusi langit eusi bumi neraka jeung surgana kutu-kutu katuma-tuma anu jamal ku Gusti Allah katerapan ku ilmu Allah hiji perkara nu teu kajahoan ku Gusti Allah kanu mustahil kajahoan ku Gusti Allah mustahil Gusti Allah teh diciptakeun syarik teu aya syarikul bari Allah unieun bahwa Allah teh wahid hiji wahdahu la syarikalah tanpa aya syarik Allah maha uninga nyahoana Allah kanu wajib kanu mustahil kanu jaiz eueuh hiji perkara nu teu kajahoan ku Gusti Allah lamun eta dirandapkeun diasupkeun ka kolbu urang dipelakeun di kolbu sehingga pinuh ku keyakinan datang ka rindang buahan urang ku ilmu Allah bage jadi wali atuh aing naon aja kanyahoan ku Allah kekertegan urang nyahoan ku Allah ieu naon bae kolbu urang kanyahoan ku Gusti Allah geus puguh ieu urat-urat mah kanyahoan ku Gusti Allah ieu tah huruwas harewas hate itu mah geulis eta kanyahoan ku Gusti Allah wah itu mah bahenol amat eta kanyahoan ku Gusti Allah masyaallah eta mah pinaretna masyaallah ageung amat itu kanyahoan ku Gusti Allah atuh sia mah teh nyaho pinaret susu masyaallah mani molongok keneh naon pinaret dasar urang lembur sih mah teh nyaona naon urang teh keretek eta lamun urang kajahoan ku Gusti Allah ketika urang boga aya kubu sakti sikos kitu kan izin ka Gusti Allah izin amat lamun Allah nempokeun ka kalbu urang keretek urang ketika urang keur tapakur ka Gusti Allah indah amat ketika kalbu urang keur dipencerongkeun ku Gusti Allah kabeneran urang teh keur bersyukur ka Gusti Allah nikmat amat ketika urang keur ngalem ka Gusti Allah kana dadamelan Gusti Allah teu kaluar tina hikmah kabeh ge eueuh nu goreng munggu Allah jak kabeh ge ieu teh aya hikmahan lamun nempo zahirna mah nya bae tapi lamun nempo hikmah pasti urang ngabaguskeun bae kajen ku kumaha ge ketika urang deuleu bajing nanaon teh bajing cek urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jang naon teh Gusti Allah nyieun bajing tapi ketika jelema aya anu kitu bengek dibere bajing cager tuh diberi bajing goreng dah Masya Allah ketika aya jelema kencing manis tak anu geus luhur jasa 500 kana 100 pahara jasa ieu mah deres bulat teh lamun bisa pake ngopi mah mah leuleus ka dokter ngan sakadar kitu-kitu bae tah urang ningali bae aya buut teh bajing keneh bae ngan aya bajing mah nu leutik aya buut mah nu gede beda buut jeung bajing betok jeung betik beda ya dulu itu tidak buut eta kene gede teh nu leutik cokot kurang sok geura ge langsung becit goreng dijieunkeun kopi sok geura dahar konsumsi kuno kencing manis deuleu siapa kain itu percaya biasa Masya Allah baheula aya jelema anu budug teureun-eureun ka dokter deui keur geus bebeakan ku almarhum abah sia budug heuh jadi kula menyatel jasa geus ngomong geus malam Jumat ke ka dieu deui sia kunaon da korenganan abah teh nyokot cak-cak dupang gede-gedena dibeuleuh geus teu daekeun nyanana dirahasiakeun teh bedar ku sia teh bedar ngeunah jasa emang daging naon kotok atuh merontok eta tuh eta kan urang lamun neuleuh Masya Allah cak-cak si naon hartina tapi ketika jelema aya nu budug teh caker-caker bere daging cak-cak rontok ku sia jelema kencing manis geus parah buut coba ge kopikeun insyaallah jelema anu bengek teu eureun-eureun coba ge make lalai eta obat bengek ye sebab teu kacaritakeun lalai bengek Masya Allah sok lagi urang lamun gitu ngaranana paragal ngadahar daun bernuk daunna bernukna masalah kalau mah teu mabok ieu emang kunaon sok didahar ku kebo kan tilok jangan makan
sugan bebeja kebot aduh kula pargel tilok geus balatara kebot pargel sok gadahar eta dahar ku urang dual pilihan lamun teu hirup ae iyalah loba pisan anu kurang secara zahir mah naon si eta tetapi lamun urang deuleuh hikmah masyaallah gaang urang lamun nyaritakeun gaang kunaon Allah nyiptakeun gaang tetapi horenganan eta gaang teh gaang ieu teh obat kanker urang teh tahu lah bener gaang masyaallah sedangkan eta gaang mah kapan biasa ku urang ku urang itu mah ku urang mah kadang-kadangna ku urang jampang mah wah pakai muatan teluh tapi orang rahasia orang lamun selalu neuleuh rahasia teu nu goreng aya rahasiaan kabeh masyaallah urang boga pamajikan galak ya secara zahir mapan waduh senep secara zahir masyaallah ya si Allah nyiptakeun pamajikan geus aya tulisanana werenana janjanana geus ngaji ihyapan boy aing nasib aing boga pamajikan mending mun geulis teh jorek tapi jaga galak kos gitu tapi meureun teu kaluar ya berarti na hikmah dirasakeun be ku urang horenganan sugi ku sebab naon ku galaknya na pamajikan asa urang hees isuk-isuk disepak wah hees mah ngojek itu gara-gara pamajikan galak atuh moal ngebul dapur lantaran galak alhamdulillah bagus kajian imah kabeuline ieu berkat galakna pamajikan hendak lamun boga pamajikan galak geus bersyukur ka Gusti Allah ngan nu bahayana nya galak nya jorenya teh sugih aduh ieu geus ditinggal diteureun we teureun ku urang nasib aing geus ulah datang ka anak eta ku sugih eta tah ku galak mah kumaha ge urang cicing bae batur geus ka mana ngalayang cicing bae di imah wayah nangkeup weh ulah ngomong geus dak ini itu rangga pan otomatis nya kan keluar jak ngocoprak bae kan di imah ngocoprak bae di imah aing mah babaturan sia kunaon ada mapuyang aing ceuli aing teu meunang cicing aing aduh mulai kan ngotetan alhamdulillah nah geus leumun boga pamajikan galak bersyukur Ci, coba lo buka pemajikan cara rici guys kumaha Allah bae lah nyakannya isuk-isuk karare pemajikan deuleu salah geus nyana hees deui aju pas udang salakina deuleu pemajikan hees deui udang-udang lohor masak enca nyangu enca nyeuseuh enca hararudang bae sia geus nya seunteut masak cai enca kumaha Allah bae cak salah kira bener ge kumaha Allah atuh cai mah kudu ditaher bego tadi waktu kalau pemajikan sepieun eta kan atuh tungtuna mapan jadi wali henteu urang kecuali pada ibadah ke Allah mantap pemajikanana tenang serba bezul Quran anu maca Quran bae atau maca sholawat salakina ge kitu be tuh malah nek masa ke ulalah orang paruasa we bae malah pas paruasa kabehan kan akhirnya isa uyunan mah paruasa magrib ge geus jam buka geus teu kudu danaon geus saya sumur we kurang legut aya aku masalah atuh masalah ngan gigi menang satahun awakna laleuti tinggal tulang doang nu bahayana keluar aya anjing pajar tulang aduh udah anjing innallaha lasami'un alim sayyidina Gusti Allah yakin maha ngarungutur maha uninga izrikahumullah wallahu a'lam أدم الصلاة على الحبيب محمد
أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم